sok ngeranjal mama. Ramatara, sumpah. Ih, ampun. Ya, geus gandeng ah. Bapak. Geus kebaik dari ge kuah hampir beunang coronana. Untung kieu manehna ngelawit. Geus terjadi kuah ah. Gandeng. Beunang teh coronana. Oh, ngelawit udah kita. Gandeng geus. Atuh sekulek katincang. Iya, bener. Tak apa. Amaran guys bukan lebaran dong bapak. Aja geus lah kan bae leo wayahna, ratu mana. Ih, bener we. Kita ingetan si tapu simpa, si tapu ngalikeun baju bulan ke pasar Rebo. Pangundakeun ieu tuh pestola A. Ya kalau ranteur. Ade ah. Duh, gua emang ade bejaan teh. Ade, bahaya nyaho. Atuh mah. Bujur batur kira toko turun. Duh, gabut euy. Ngamusrik men teu gabut. Ngamusrik maksudna. Mending gerakeun kieu euy bareng dulu. Tah, gitu. Main kene joget. Da karesep mana joget mah daripada cerik we. Hilangi. Indonesia adatna rupa-rupa. Lek mami luar teh. Pokona mah luar biasa. Indonesia budayana beda-beda. Ngajadi Bhinneka Tunggal Ika. Sunda salah saijina. Si Amari diciptaannya kita jahitan dibiatin. Iya ticisna ya. Bu. Kade atong atul karanda. Ya, Bu. Moal sakali. Jadi bener si Ule lebaran teh. Ibu, das pergi segerahan. Pak. Bos, euy. Hampura, Mang. Hatur naon, Jang? Hampura ya, Mang. Ya, tenang. Jalan mana dia, euy? Iya. Terus juga nama. Hampura ya, Mang. Ya, siap, Jang. Tenang. Wajib kereset. Bakal jadi jawara urang Sunda. Getih Sunda. Hade tata de basa de rupa urang Sunda. Ya, si Ule mah malah di pareuman. Geus beli bajuna. Ya, enggak ajaran heula, Bro. Ningan daster emang oleh awewe. Pur, man emang bang boleh tetara bener. Hah? Ning jadi daster kieu sih. Kala. Oh, tadi teh pada prak, dengan amang-amang. Jika nama heueuh pahili ya teh.
Dan tadi mah teh ieu ka meja meulina oge jeung cara lepis. Geus bae lah lumayan maneh teh. Daripada maneh baju lebaran. Geus pake weh, jadi halus. Jangan pakai samping. Boleh ya, makena. Maneh mah geus tuh lumayan. Tuh bawa toko kene ya, kene stick. Komo urang mah teu meuli. Geus bersih aya capek Ya, bae lah. Komo mak ujung lanjut maneh mah bebela anjang mangeng meuli teu meuli baju. Geus, pake jajang lebaran. Maka keluarga teh kieu-kieu teuing Gusti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bae secara we terbaradu. Bae bapak maneh mah teu balik oge da ke Bali. Atuh da kumaha teh di mana-mana ayeuna mah sararepi di lembur-lembur batur oge karena usum corona. Oh bener ah. Yo ge amplop hapaun mere. Eta contona urang ge nu mere. Put. Tinggal di baju si bule. Ye. Boleh mangkat ah. Lawan samping kepat eta mah we. Allahu Akbar. Cih, ieu naon? Bentukan nama siga taiko. Tapi herang nama siga lain. Naonnya ieu? Ambon ah. Masuk nama siga heueuh teh kotok. Tapi kurang cahaya. Eta heula ah. Jih, bener teh kotok. Ah, adena teu katinca. Bapak, ampura. Ingat lebaran ayah, dan wae. Mana budak pemajikan marali kan asik. Duit kan ulah temeh. Mau air mata hayat gitu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Duh, ampura amas kelobat titah-titahnya. Ya, mana naon? Ngopi-ngopi lek tah. Bupat aya. Ini memena ya. Wih, ujung-ujung nanya kan udah kurang, mana sih panai? Jih, boleh mah bade minta maaf sih. Boleh buka salah kan yang meme. Oh, udah kurang balik ke taksi. Hari ang temu di. Orang jadi mah apa orang langsung corona ternyata dikeluarkeun. Oh, bawa lagi di karantina. Ingat ke bapak itu. Sabarnya, nges ah. Nges kayak balik meureun. Sudah buka keluarga teh gitu, kita beli baju malah beli daster. Iku geuning baju awe eta mah. Sapule. Ingat mulai kecewa keluarga. Lah kitu ah, lebaran ieu kalau kecewa-kecewa. Mana mulai pada minta THR. Oh, bener. Gampang teh ngopi lah ngopi. Karena atas suararan tadi dihubungin sama Masa sawah pula dua tah. ditambah. Aduh, Kurang dekat orang gitu kan. Sing loba barang dahar neh teh. karena THR-nya Sok lah kalau ngopi. kayak kali itu tuh kasus enggak itu. Ngapain ya? Kalau duit. Bisa aja ngumpul lah. Ya. Tuh kela rek. Siap gue kalau kemana itu nah pakai pemanfaatnya Nah, bare recek aja minumannya nah, karena kalau waalaikumsalam 5 juta eta le sina tak boleh punya udah ket begang gitu